warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun nami abdi hafal konsal standar di kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi sareng teteh Alsya. Di dieu sungkring bade ngawawancara ngeunaan COVID-19. Menurut teteh COVID-19 itu dia kumaha? COVID-19 teh virus anu penyebaran teh gancang anu sumebar ti droplet atau kontak tubuh. Upami cara pencegahan COVID-19 teh dia kumaha teh? Yang menggunakan 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak. Nah, abdi bade nanya di keluarga teteh atau di pecahan teteh aya nu terpapar COVID-19. Oh, itu aja. Alhamdulillah aya. Nah, upami itu teteh untuk pesan-pesan anu ada disampaikan ka pemirsa di imah Nya tong poho lamun keluar rumah memakai masker, terus lamun penting-penting teh mah kudu keluar di bumi we da masa kieu mah lamun keluar teh asa resikonya tinggi. Terus tong lupa lamun kumpul ulah berkerumun, kudu ngajaga jarak. Sabab virus ieu teh penyebaranna kan gancangnya. Nya kitu we. Cekapkeun wae atur nuhun teteh Alsya atau nyempatkeun waktuna dina wawancara ieu. Dicukupkeun wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.